koplok tampurak jelema hujan-hujan kieu mun aing ngarengkol da ngajejehor molor ieu mah kalakah nagihan mana teu init-init geus burit kieu teh kudu aya we si koplok mah eta duit. Ih, rujit. Bi. Bi. Astagfirullah, hal adim naon ieu teh meka ngagugudrak dek naon? Ari ibi keur naon atuh meni hese tingan? Keur hees. Erek nginjem duit abi 300 saeutik da. Uyuhannya hujannya naonnya eta nya gegedor. Nah keur naon ieu teh nginjem duit 300? Heuh nya teh ieu teh kusabab keur hujan, jadi ieu teh erek nyokot duit ka ATM teh hese rarujit. Ai ieu ngajual ieu bakal loba teuing angsulana keur naon. Ah. Aya perlu burukeun 300 we. Nya maksanya geura ada eueuh duitna ge eueuh. Kudu aya wayahna hoream katongoh. Astagfirullahaladzim, aya jelema kitu aing ampun Gusti. Jeung burit jeung hujan kumaha lamun di jalan teh urug aya naon eta teh? Kasa nyalahkeun pasti ka ibi. Bongan ibi teh mere nginjem. Asa riweuh aing asana teh jelema teh kumaha ieu teh? Sok-sok aya eueuh. Kos anu uing boga hutang. Sok-sok ibi. Pamengke atuh nyokot heula. Kacida ieu. Ah, tah kita teh mun tadi riweuh atuh gablek hutang. Uyuhan, ih amit-amit aing gegadorannya naon. Betul keur hees ngaganggu.